redaksi Sunda TV, bari didugikan dina setengah jam papayun. Pamirsa nyanggakeun ieu salengkepna. Dina dinten Rabu, ping 6 Desember 2017, parantos diayakeun pesan pilih kawi Sunda sa-Jawa Barat. Anu tepatna di Gelora Saparua, Bandung. Anu janten pamilong eta pasanggiri teh nyaeta wawakil siswa satingkat SMP ti unggal kabupaten. Ku ayeuna acara pasanggiri kawi Sunda eta Korean kasenian Sunda teh masih keneh loba nu karesep. Kemampuanana dina ngawi kawi Sunda. Loba pamilon ti luar kota Bandung anu boga bakat seni Sunda anu hade. Dina eta pasanggiri loba hadiah nu geus dipasrahkeun ka para juara pasanggiri. Hadiah-hadiah nu aya mangrupa sumbangan di perusahaan daerah Kabupaten Bandung. Pamirsa, rupina nu sakitu ke dalam warta dina dapat ayeuna simkuring pun intalis ka pertiwi saja ambil mundur nudak diampunteun tina samudaya kabupaten. Hurip Sunda.